Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak beurang. Alhamdulillahirobbilalamin. Mugia urang sadayana sehat walafiat. Nah, alhamdulillah ayeuna dinten Rebo urang tiasa diajar bahasa Sunda. Langkungan gitu. Teu sapertos biasa margi urang ayeuna aya kawijakan anu enggal nyaeta urang PJJ deui namun sedih urang tiasa diajar di mana wae tiasa ngalakukan YouTube ieu tiasa ngalakukan WhatsApp atanapi media sosial sajadina. Nah, kanggo kelas 11 dengan ayeuna nya kanggo kelas 11 di PIB kelas TKJ sareng TBSM sami materina nyaeta ngeunaan carpon. Nah, carpon teh nyaeta carita pondok. Nah, kanggo materi dinten ayeuna nyaeta urang teh bade ulangan harian nu kahiji ngeunaan carita pondok. Nah, materi anu kamari mangga diawas-awas deui margi materi ulangan harian teh jauh ti dinya. Namun dinten ayeuna ibu bade flashback heula bade nge-review materi nu masih carita pondok teh. Nah, carita pondok teh atawa mindeng disingkat jadi carpon nyaeta hiji wangun prosa naratif fiktif. Nah, seueur pisan ciri-ciri carita pondok. Salah sawiosna teh upami carita pondok mah si kecapna teh tara leuwih ti 1000 kecap. Nya, terus lamun diukur waktu macana moal leuwih atanapi moal leuwih ti 10 atanapi 20 menitan. Lajeng kajadian anu dicaritakeun teh nya biasana ngan ukur hiji kajadian. Terus palakuna oge ngan saeutik miboga hiji plot jadi ringkas upami carponna. Nah, unsur-unsur carita pondok. Nah, unsur carita pondok teh aya duanya, aya unsur intrinsik, aya unsur ekstrinsik oge. Namun urang mah ayeuna bade diajar mung unsur intrinsik unggul. Naon wae aya naon wae dina unsur intrinsik. Unsur intrinsik teh aya naon aya tema, terus teh aya latar, aya galur, aya panokohan, terus pawatakan sareng aya amanat. Tah eta nyaeta unsur-unsur dina carpon. Tah kumaha ibu tos ngareview materi-materi ngeunaan carita pantun anu minggu kamari ku ibu tos diajarkeun ka hidop. Nah, kanggo dinten ayeuna nyaeta ulangan harian. Kanggo link ulangan harian ku ibu tos disiapkeun dina deskripsi YouTube ieu ibu nya deskripsi YouTube ibu mangga hidop klik eta ulangan harian dina wangun Google Form-na. Nah, hati-hati Google Form ieu mung tiasa diisian sakali jantan hidop kedah sing maca sing hati-hati pilih jawaban anu benar ya. Nah, kanggo pengisian Google Form ieu ku ibu diantos mung kanggo dinten ayeuna unggulnya dinten Rebo. Kanggo ending ku ibu bakal dipunten matak anu rarencang anu sanesna upami eta acan mangga hidop pasti terang. Nah, hilap oge subscribe YouTube ibu terus komentar-komentar kanggo ibu ya. Hatur nuhun kana perhatosanana diantos mangga hidop usian ulangan hariana. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.